yang komen cenah teh rekomendasikeun atuh tempat resto Sunda nu cocok buat keluarga nu kadaharan loba terus parura deui. Aya atuh tah ngaran resto teh si Sejar Sambara takutkeun kepada Jokowi oge pernah kadaharan di dieu. Pantesan we atuh tempat kadaharan Sunda di dieu pino wae da aing mah menuna niloba kieu aing mah sagala aya. Tim mimiti perpesan duniawi hayam ikan lo sagala aya aing mah jeroan gepuk we pokona mah angeunnan oge aya. Aduh kan ieu ane ka di siret Sunda oge aing mah manisan asinan naon ieu teh pokona mah gorengan oge aya. Cenah cek si Ana teh nu beselan mah si ikan patin anu make bumbu babu siga kieu tah. Ari si kemi mah geus kabita ku gepukna oh ane kadaharan heula atuh ah. Parang dipoletekeun teh alas ya aing mah ieu mah bener-bener ngeuna pisan barudak. Si gepukna teh bener-bener hipu terus si sangon teh bener-bener pulan wah ngeuna pisan aing mah make alas daun siga kieu deui. Tong ditanyakeun si ane kepersatuan duniawi nama dia bener-bener lengkap pisan aing mah. Idik pa 50 juta kali barudak ieu teh mah ngona-ngona atuh. Kumaha deui si sapigana malas atau si porsiana ge bener-bener loba pisan ieu mah keur sharing oge bisa tuh. Lamun hayang tambah